Teh sapna mawa jubleg, wadah mangsi dibalikeun. Hirupna eueuh kagableg, tapi gengsi digedekeun. Aya jelema minta dahar, belum japu deket walungan, percuma hirup beunghar. Lamun dulu ripuh tara nulungan. Aya jelema minta dahar, dina waluh peot aya laler euteup. Percuma hirupna beunghar, lamun kakolot osok ngantep. Keureun Anu liwat. Aya jelema urang pamanukan. cakep. Teh ina meuli gentong, percuma usahana daekan. Lamun salatna belang betong. Naon teh? Papan joget. Baralik tiga, gosan. Bruh. Meuli imah ditunggilis, marah deket ka Cipanas. Kahayangna mah boga ka bogoh nu geulis, ari beungeut tiga bolet gunanas. Newak Manila di imah si tante. PDKT nawe lila ari jadian henteu. Jalan ka Tunggilis, balikna ka Ciguntur. Percuma boga beungeut geulis, lamun rasa peureuy ka salaki batur. Ka pasar meuli lobak, teu poho meuli sisir kutu. Hanas urang mau martabak, ari pekolotna teu mere restu. Jalan-jalan ka pemijahan. Terus? Teh ulah poho. Jalan-jalan ka pamijahan, balik da meuli sate. Lain teu hayang bobogohan, geus mineng teuing nyeri hate. Bruh. Caritana we puasa, ari teh beurang ngomongkeun batur. Caritana we arek puasa, ari salatna henteu. Meuli baju we heulakeun, ari puasana sakadaek. Boga mukena we meuni aralus, ari dipake tara. Caritana we geus ngentah hampura, tapi masih keneh sok ngagogoreng. Bebejana we rek ngabuburit, padahal marek bobogohan. Aduh sia tuh bobogohan mah tuh. Nyeun kue lebaran namun dia loba. Terus Ari salaki dibere nu tutung. weyo Caritana we puasa, ari ti beurang ngomoro batur. ngamoro. Di moro. Monya jelema di poro. Teh Mayang orang Tunggilis, kacangklek salah jalan. Lamun hayang boga pamajikan geulis, kudu daek ngamodalan. Apa manukan ini sorangan, lek panen sawit tinggal metik. Apa majikan osok hitungan, ari mere duit kursa eutik. Mang Asep orang Tunggilis, Mang Dadan rek naik haji. Sok resep nempa nu geulis, hari pamajikan dangdan tara dipuji. Mang Daud arek ngawinkeun, Mang Ojan nyawak sero, kana udud osok mentingkeun. Ari budak hayang jajan tara di warung. Nyieun ager dina baki, Mang Ojan dagang BH, sing bager kasalaki. sanajan tara usaha. Seuri heula atuh. Gaya nawe kawa sultan, padahal mah seueur sametan. Hareupeun cicingeun ari tukangeun ngomongkeun.
Menisok ginding lamun datang kanu hajatan. Ari eusi amplop ukur ceban. Sok hayang deket jeung batur, tapi hirup mung kaluhuran. Abi karesep. Naon Umi? Teuing poho deui. Ari keur nginjem nama menisopan, pas ditagi siga setan. Keur nginjem besi kanu ripuh, pas ditagi ngadadak teu wawuh. Wah, henteu joget. Joget. Umi nanti joget. Aya tuh. Oh. Hayang nawe disebut wanita solehah, aya pagawean ukur ngagibah. Enggeus. Seri. Ka Surabaya dibalikeun, moe kutang di Coo Manuk. Kana gaya diheulakeun, ari hutang diantep ngagunuk. Meuli bayem di Jen Laksa, aya teh erna di jero WC, pas nginjem meuni maksa, ari mayarna sok kararese. Meuli loyang jang wadah sawit, aya si gareng meuli calana. Lain teh hayang mere nginjem duit, tapi sok sieun goreng tungtungna. Arek nyeseh ka kampung Loji, Mang Ahyar gede leho, kos lu heueuh merean jangji, waktuna mayar gadadak poho. Pasar yang diselenggarakan sementara itu apa sih? Bazar ya? Bahan pengembang kue itu apa sih? Baking pusat ya? Nama pewarna pakaian itu apa sih? Antek ya? Kue tradisional isi kacang hijau itu apa sih? Mafia ya? Warung telepon umum zaman dulu itu apa sih? Intel ya? Katanya Bhinneka Tunggal Ika, Tapi beda pilihan capres kok musuhan? Katanya nggak mata duitan, Tapi serangan pajar kok diterima? Katanya pengen jadi negara maju, Tapi di saat milih pemimpin negara, kok malah golput? Beda pilihan pasreko puluhan. Beda pilihan sapreko puluhan. Itu. Jadi